Ya dewe pamimpinnya pamimpin teh apan otak lain otaknya apan sekolahna teh laluhur tapi otakna bararego goblok eta pamimpinnya aing mah lainna naon ayeuna aya anar kieu aya anar jelema meureun teh ti pamimpin nyebutna teh aing nya geura ibarat ayeuna tentang MBG we nya aya bahasa kieu goblok sia teh cenah naon teh lamun MBG ditutup cenah kitunya kumaha nasib anak bapak. Aduh aing euy asa pangaingna kitu asa aing mere naonnya mere nafkah ka keluarga aing gitu padahal salila ieu anjingnya ya aing pribadi samemeh eueuh MBG ge nah ada anak aing mah dalalahar goblok bener. Nah iya jelema mun asa aduh aing moal teu eling mah goblok ieu teh pemimpin nu kieu nyebutkeun lamun MBG ditutup anak bapak rek dahar naon kumaha aing goblok sia teh kumaha aing we urusan aing ulah sok ngatur hirup aing nya sia we wah sia we jadi pamimpin cing balaleuneur mikirkeun diri sia we kumaha naon teh mimpin rakyatna kitu teu kudu aing mah teu kudu di naon teu kudu di perhatikeun aing mah aing masih bisa kena nengan duit goblok ulah sambarangan ngomong teh goblok aya para basa kitu goblok sia mah keluarga aing mah tiba lagi ku aing dibere dahar goblok diusahakeun gitu da eta mah tanggung jawab aing sebagai lalaki keur keluarga pan aing teh pamimpin ararane goblok aing mah tah pamimpin teh kitu sia ayeuna pemimpin pemerintah aing pemimpin rumah tangga tapi aing sebagai pamimpin rumah tangga tanggung jawab aing ke anak pamajikan kudu diparaban goblok tapi sia ngan bisana ngahina ka rakyat nu leutik nya itu bener teu kumaha tah omongan aing kira-kira bener teu ulah sok mikirkeun keluarga aing lah teu kudu kitu pikirkeun sia jadi pimpinan anu amanah ke rakyatna goblok sia teh ulah mentang-mentang aya MBG naon teh aing bisa sehat apa kumaha henteu da sehat mah kumaha pamikiran urang anjing tah gitu ari sehat mah gitu lain tina MBG goblok lain da aing ge bisa neangan duit da digawe gitu ngan eta otak sia eta suatu penghinaan terhadap orang tua anu naonnya disebutkan gitu ngahina wes gitu mah tuh